Nah, para wargi wilujeng wengi kasadayana insan seni wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa bari jenazah hate gitunya, manjangkeun duduluran, manjangkeun silaturahmi, ngagua rasa seni, ngagua rasa keindahan. Itu contoh di Pribados, di Rengganis. Saban poe saban peuting teu oleh ngontrol kana gamelan lain sieun aya nu maling gitunya. Da gamelan dipaling moal bisa ngagunakeunana tanpa nyaho elmuna. Jadi tiada hari tanpa ngontrol gamelan. Contoh gamelan mun dipake biasana sok robah, kadang-kadang ngalaras teu beres sakali. Nya kitu deui dina cara ilmu ngalaras, dina perangkat gamelan degung ti mulai gong tapi ka bonang gitunya. Bonang ieu perlu dilaras, terus saron anu jumlahna 2 set gitu ieu dilaras teu beres sakali gitunya. Nya kitu deui jenglong, sejenis jenglong sarua dilaras, bonang nya kitu keneh dilaras. Jadi kabeh sakur-sakur anu disebut perangkat gamelan kitu teh oleh laras jeung laras antara satu dengan yang lainnya gitu. Nya gong oge perlu dilaras. Dulur wilujeng wengi kasadayana wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa. Jadi kunaon atuh ngabahas laras, sebab aing ngalaras teh akur jeung perasaan hate, seukeut pangrungu, seukeut pangdenge gitunya, apa kana tingkatan nada gitu suara gitunya. Contoh gamelan degung anu aya di Sanggar Seni Budaya Parehangan Rengganis memang anu diangge ku Pribados teh surupanana atawa larasna larasan laras 5/4 ukuran 5/4 gitunya. Jadi kasup tinggi teuing teu, kasup rendah teuing teu. Jadi teu make 5/6, make 5/4. Kunaon sok teu boleh dikontrol jeung dilaras jeung diurus, margi barang dipake. Jeung teu gampang kitu cara ngalaras gitunya. Ngalaras salah sahiji misalna saron. Kadang saminggu karak beres gitu, asa beres pada lancang. Sebab gitunya angka-angka anu aya di masing-masing gamelan itu angkana 1 oktav itu hanya 1 2 3 4 5 gitu. Jadi angka-angka tersebut diakurkeun antara da atawa hiji jeung hiji, 2 jeung 2. Nya kitu deui disambung-sambungkeun gitunya. Laras anu dina saron, laras anu dina bonang, laras anu dina goong, nya laras anu dina jenglong. Kabeh ieu unsur-unsur gamelan anu memang dilaras gitu. Jadi tidak mudah. Naon sababna? Upami teu terang elmuna gitu. Nah, tambah ngaburayot gado dulur salam santun, salam budaya kasadaya, salam wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa. Ngalaras itu bukan hal yang gampang. Itu wargi salah sahiji. Nah, ieu saron. Jiwa lupatma. Jiwa lupatma itu daminatila dan seterusnya. Itu oge sesuai jeung tingkatan. Jadi ngakurkeunana antara satu yang nada yang lain ieu anu hese teh. Kadang bener ke ditakol ke kurang frekuensina saeutik. Kitu dulur. Keilmuan tentang kumaha cara ngalaras jadi sadayana urang kedah terang elmuna. Wilujeng kasadayana wilujeng ngalaksanakeun ibadah puasa. Yu cak Mbah Uyat Rengganis.